Ieu sawios sim abdi nyanak pamenteun ieu sawios. Tadi teh arek nginyeum ka Haji Amin anu bodas pamenteunna teh. Ulakeun. Kumaha atuh dari teu ditarekahan Pak ieu beungeut teh. Geus ditarekahan hayang kaset di ka Kang Haji. Geus ku jeruk nipis dibelah, dikosokeun mata beulih. Aing kena atuh hideung oge terus make haslin pairi kadang-kadang Rudi Senau meuli da hayang bodas cek batur pas ngalengkah ka karek mah 2 lengkah 3 lengkah geus kesang irung terenung capek aing dan naon-naon geus kesang geus beuki lah tapi sing kuring bangga ieu gaduh pamenteuh hideung bahkan kulit ge gado dada tuur hideung tomong ge punuk sabab moal ka neraka Pak moal di ka nerakakeun ku malaikat moal penjaga neraka teh di ditu mah malaikat Malik teh di dieu mah sarua teh penjaga surga malaikat Ridwan peunteung-enteung teh pas anu beungeutna hideung digusur ku malaikat Malik krek di kana nerakakeun ceuk malaikat Ridwan sia eta dikamanakeun jelema rek diduruk sia teh kan deuleu geus tutung deuleu atuh ku sia geus tutung kamanakeun atuh surga kan geus kapu atuh dina Quran geura dalilna tuh da. Dina hadis atuh eueuh deui. Sugan dina ijma kias ulama eueuh deui. Naon tuh dalilna ngupahan maneh we. Cek tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngajawab salam sing palanjang umur, sing calalager, sing balaleunghar, sing loba duit, sing kabalayar hutang. Salamna sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No salamna tarik berarti gede kanagana arah sampurna 3 kali nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Mukawin bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim bin Tarih ay Azar bin Nahur bin Saruk bin Ro'mu bin Falih bin Aibar bin Salih bin Arfakhsad bin Sam bin Nuh bin Lamik bin Matusalih bin Akhnuk ay Idris bin Yarid bin Mahlil bin Koinan bin Yanis bin Sis bin Adam alaihimussalam. Madadana bimadadihim wa'adda alaina min barakatihim. Agisuna biiznillah, agisuna bi'aunillah, agisuna bifadlillah. Nas'alukumul barakata wasyafa'ata wal karamata wassalamata wal ijajata wal istita'ata wal istiqamah wa taysirul umuri wa qada'al hawaijina wa daf'al balaya wa ta'un wal humum wal gumum wal ahzan wa syada'ida wa syarrul a'da'a fid dini wad dunya wal akhirah.
Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tabi'un ila akhiril ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ulama, bismillahirrahmanirrahim, kam min sakhsin mata jahilan wa qama min qabrihi aliman wa arifan wa kam min sakhsin mata aliman wa qama min qabrihi jahilan fasikon muflisan. Na'udzubillah. Bismillah, nu jadi wiwitan kaburuan bahkan ngajadikeun hiji kewajiban pikeun urang salaku umat Islam, terutama di mana rek midamel hiji padamelan anu akur jeung patokan kade hilap jupat jenengan pangeran. Bisi kawas domba eueuh buntutan atanapi eueuh tandukan tina pada kirang kabarokahan. Puji anu jadi panghiasati urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci samemeh dibuka ieu ngaji. Gusti nu tara jalir janji nu mata kurang sing taliti jeung sing ati-ati bisi aya dina babendon Sang Maha Suci. Puja anu jadi panghias rasa urang sanggakeun ka Zat Allah Azza wa Jalla samemeh dibuka ieu carita. Puji puja anu opat bongan manusia tina boga-boga ngan ukur mantenna nu mata kurang sing waspada salamina aya dina karidona. Atuh syukur ti payunna urang aturkeun ka Zat Allah anu Maha Ghafur. Jadi kesempatan pikeun urang ngalaksanakeun tobat, terutama nu ngagaduhan sifat ujub, ria jeung takabur. Anu sarejengna ilmu nu lintang tos ngadada pangapakan batin heuning lir heuning rasa katresna rasa katineng dideukeutkeun pangabetah kuseur kadeudeut kemang mangkok ligar di buruan syukur bagia kumanjangan datang. Urang raput ka puhul, urang papai ka akar, urang nyutruk geulur nu kapungkur para rasul, urang mapai tapak nu baheula para alim ulama. Sok sanaos kangjeng Rasul parantos tukus pupusna parantos laas wafatna mung kantun pusaka ditinggalna nyatana Al-Qur'an sarta hadisna. Anu janten diwurup pitutur rahyuning manusia kumelendang di alam dunia. Nu teu daek luntur betusna waktu, nu teu daek laas ku saatna mangsa, nu teu daek leungit ku sepina wanci. Sagala sunnah aya di anjeunna. Kacelu ka kedang ewuh ka kocap ka jana pria ka jamparing ka angin-angin. Sohor-sohor ka Bogor, reang-reang ka Karawang, guyur-guyur ka Cianjur jika tiap lembur, er-er ka Kadu Pandak jika tiap desa. Bawaning agama anu suci ngadalingging ka tatangga. Mencerang gumilang na Al-Qur'an anu tembus kana jatining rasa, anu tembus kana jatining ati. Atuh sholawat mi wassalam sapapaosna muga dicurahkeun, dikocorkeun, dikucurkeun, dikecerkeun ka jalmi nu pangjong tolangna salam marca pada nu janten rahmatan lil alamin, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana tata titi insan berbudi kangjeng Nabi nu sajati lir ibarat gapura direngi-rengi. Anu alum semua alum seperti kembang mawar, kembang melati anu aya di panggung jeung sekitarna.
anjeunna anu ngajantenkeun contoh ka urang sadaya sebagai uswatun hasanah, uswatun lil alamin, uswatun lil ayal, wa uswatun lil muslimina wal muslimat. Mudah-mudahan orang sadaya jantan umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadingding ngadalingding sepanjang peting nyambuang sepanjang berang negakeun kalimah thayyibah la ilaha illallah di masyrik wi ka maghrib dugi ka akhirna urang ayeuna. Hadratul Mukarramun wal Muhtaramun wabil khusus pengatur waktu, pembagi wanci sekaligus penghantar acara. Parantos masihan waktos masih kene siang tabuh 11 kirang 5 menit tadi ayeuna tos tabuh 11 langkung 5 menit. Syukur alhamdulillah masyarakat masih kene calik nu beudah gidig sapalih aya mutos kaleken guling gasahan aya nuhun alhamdulillah. Wabil khusus para kiai, para ajengan, para ustad, muballighin, muballighah, sepuh-sepuh urang sadaya, guru-guru urang sadaya anu sami hadir di tempat di halaman masjid naon namanya teh Pak? Masjid Al-Falah. Alhamdulillah. Urang doakeun guru-guru urang sadayana mesing dipaoskeun yuswana, disehatkeun salirana, diseueurkeun ilmu panemu jampe pamakena, diseueurkeun harta banda milik rizkina, diseueurkeun murang kali mantu cucu anu soleh solehahna. Amin Bu. Mesing diseueurkeun istrina deui. Amin Pak. Bapak-bapak amin. Guru urang sing diseueurkeun istrina Bu amin. Bu amin. Itu tak timbul pemilihan umum. Saware amin saware. Jadi kiai teh bojo nate istrina teh hiji we cukup. Hiji di Kadupanda, hiji di Pagelaran, hiji di dinya Cibarengko, hiji di Ciaul, hiji di Karawang. Itu kan. Atuh anu dipihormat aparatur pemerintah tiwit atasan pertengahan bawahan nupang caket nasara urang. Bapak RT hadir, Bapak RW, Bapak Kades, tadi diwakilan ku Bapak Sekdes, Ketua DKM kopi tajan kopi nu cairan nuhun dia jokumung. Alhamdulillah. Wios tekedah. Wios. Ketua DKM, Ketua BPD sareng anggotana, LPM sareng anggotana, ibu-ibu PKK, ibu-ibu PAUD, ibu-ibu penggerak wanita itu mah sebutna teh kader, ibu-ibu kader. Karang Taruna, Ketua Pemuda beserta jajaran Kapolsek dan Ramil Camat Oge, alhamdulillah nampak hadir di alam dunia masing-masing. Mudah-mudahan masih disarehatkeun sadayananya. Bapak Bupati ge nampak hadir di dunia nyata, alhamdulillah. Atuh sadayana tokoh masyarakat formal non formal, tokoh bapak-bapak, tokoh ibu-ibu, tokoh pemuda, tokoh anak-anak, tokoh emas, tokoh perak, tokoh besi, tokoh baju, tokoh material, tokoh namanya jadi kena tokoh. Nah itu mah batu lain tokoh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah simkuring kacidab bangga tur bagiana wasilah Kiai Haji Abdul Karim anu memang bisa disebut mayar hutang bisa haji tos jadi itu kamar itu Sukabumi di kampung Simkuring, Kampung Karawang Kidul. Kan eta hayangnya hoge dengekeun we, Kampung Karawang Kidul, Desa Karawang, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah Kang Haji dulur sadaya Simkuring di perumahan mewah ayeuna teh. Alhamdulillah.
mepet ka sawah ada kan ka haji dugi ka dieu aya panyate deui eueuh sawah pek mah loba sawah alhamdulillah berarti loba beas gitu amin. Sim kuring tugas teh nyaeta ngajelaskeun tentang Isra wal Mi'rajna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampura sim kuring sila ieu teu dina kursi besi meja nyarekan ke aing teu dipake laka dikahandapkeun cek meja tak kursi teu dipake da batur mah kursi teh paribut ini di DPR nih kalau loba kursi kuring mah tilu tinggal dibawa gaya-gaya nih kana teu dipake teh perlu kursi belaan beak duit kampanye kan gitu bios sabios abdi cari ke sabiosnya ieu sabios sim abdi nyanak pamenteun ieu sabios tadi teh arek nginyeum ka Haji Amin anu bodas pamenteunna teh ulakeun kumaha atuh dari teu ditarekahan Pak ieu beungeut teh geus ditarekahan hayang kaset jika Kang Haji geus ku jeruk nipis dibelah dikosokeun mata beulih aing teu daya atuh hideung oge terus make haslin pairi kadang-kadang rudi senau meuli da hayang bodas cek batur pas ngalengkah ka karek mah 2 lengkah 3 lengkah geus kesang irung terenung capek aing can naon-naon geus kesang geus beuki lah tapi sim kuring bangga ieu gaduh pamenteu hideung bahkan kulit ge gado dada tuur hideung tomong ge punuk sabab moal ka neraka Pak moal dikanarakakeun ku malaikat moal penjaga neraka teh di ditu mah malaikat Malik teh di dieu mah sarua teh penjaga surga malaikat Ridwan peunteung-enteung teh pas anu beungeutna hideung digusur ku malaikat Malik rek dikanarakakeun ceuk malaikat Ridwan sia eta dikamanakeun jelema rek diduruk sia teh teu geus tutung deuleu atuh ku sia geus tutung kamanakeun atuh surga kan geus kapu atuh dina Quran geura dalilna tuh da dina hadis atuh eueuh deui sugan dina ijma kias ulama eueuh deui naon tuh dalilna ngupahan maneh we ta tukang kori tak kena neraka mah sabarodas tuh tempo tina ditutungkeun heula haraknya di manian. Kita kembali setelah yang satu ini. Iklan heula. Menurut Dr. Sri Handayani, Kepala Puskesmas Karawang, lain dokter ilmu luhur mah. Dokter anu sok nyuntik, anu sok maksin. Nyeri jauh divaksin teh. Pilu poe geuringna ge. Cek Dr. Sri di mana aya nu masihan cai di panyabaan, sim kuring di dieu teu warawuh. Nuhun Kang Heru ku atas urang. Ieu kenalan bawa ke Pak Haji. Bisi di panyabaan ibu-ibu balik di Saudi, ke Malaysia, ke Singapura jeung si Edah, jeung si Esi nya. Sinaon di ning dinas sinetron dunia terbalik nih. Di bandara, di stasiun atau di terminal atau di pangkalan ojek. Aya nu masihan cai kemasan ka siga kieu komo dina gelas mah. Tong diinum cek dokter. Riksakeun heula yakinkeun heula lamun ieu botol masih kemasanana utuh engkan aya nu muka bu dagukeun najan nu masihana kasep siga ieu tong nyarengeh atuh ngaran sim kuring Abdul Hafid SPD MTR itu Pasekdes SPD MTR di mana kuliahna kuliah SPD MTR mah sepeda motor kemana-mana SPDR SPD MTR BTT sepeda motor butut tapi nepi ka Palabuhan ge nepi ka Sukanagara ge riksakeun heula lamun geus menang muka najan nu masihanana geulis atawa kasep tong diinum di panyabaan cek dokter najan masih berkemas hatina masih tertutup pencet cing tarik mun mancer sagedelian jarum kudu curiga eta tapak jarum suntik lain tapak lingis lain darahnya atuh kulingis berarti aya sesuatu eta aing ngomong sesuatu teh sok ingat ka Sahrini sesuatu
Ingat kasah ini berai mata teh. Berarti ada sesuatu nu diasupkeun kana cai. Bisa jadi narkoba, obat bius, balik nyaba ibu teh mawa tas, di jerona teh duit, ATM, handphone, Android, Oppo deh, emas, gelang, anting. Urang na pingsan dan minum na terus suriksa dibawa ke nupoe, ke nubuni, diraradan tak kurampuk. Ubang sate aku numai obat teh, kahuntu-huntu seet. Dilaan apa itu untuk emas merenya. Pas udang orang tuh bisa dana. Najan kieu cai yakin sungkring panitia di dieu moal ngabius sungkring mah, moal ngabaruang moal yakin. Tetep kudu curiga sabab di ditu mah akhir bulan Sopar sok aya disebutkeun Rebo. Aya di dieu aya Rebo Wekasan bulan Saparnya. Sarua teu? Heeh sarua. Allah nurunkeun 200.000 balahi ke alam dunia. Kana katuangan sareng kana cai. Jampean heula, netrakeun heula. Kieu jampena. Paud mah bisaeun budak paud mah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaqahum rabbuhum saroban tahura. Cahek, ayo coba sok. Wasaqahum coba nu dipayun wasaqahum lila ada wana palma lila mun rek nyuguhan kopi tah kopi ge kudu dijampean sabab aya kafein aya racun ngan tanya heula Ustaz dengan bade kopina bade kopi susu bade kopi hideung tong neulebeungeut atuh da aya ngaranan kapal api gitu. Sapina tunar kajengan mah kapal api teh. Abata ABC. Yang penting sim kuring mah tong dibere kopi mutanajis. Kopi luwak teh cadeuh pan teh. Atau susu ditinyuh ku cai panas make es. Ngeunah dalam mun teu make es mah doa minum kopi, engkewe saya kopi kapal api teh. Ayo kopi mah engkewe ka imah ka susu. Termasuk rokok, kata rokok bahaya, Pak Heru rokok teh bahaya. Cek dokter Sri tapi satu hisap rokok itu mengurangi umur 1 detik. Leuheung eta mah bangsa anu make filter mah hampos, ieu geus NPO, jarum coklat. Kan nu kretek we kudu 60 kenyawat mah 60 detik tak menit tuh 12 batang kalikeun we tah teh paeh kang ngarokok hampir eureun sim kuning hampir eureun torojol ketua MUI Pak Kiai Sujani periode yang lalu cek Pak Kiai Sujani 1 kali senyum menambah umur 1 detik kudu deui we kan kudu bari senyum. Cuma teori dah. Dokter wajib diwaro, Kiai Komo, Kiai mah tenaga dokter hasil penelitian. Jadi ngarokok nanti kudu bari seri senyum. Wayana ngarokok ulah sorangan, brak ngariung tah rokok, bari ngobrol seserian. Tak enak sok bari seri. Ulah sorangan dina teras, dina tepas deket pot. Pasti cek pemajikan batur si akang eta kunaon susurian sorangan sanes ngaji di Sukabumi penting jadi edan gitu akang gelo anyar ngamek sebut gelo anyar aing mah sedila gelo nage jadi ngarokok kudu bari senyum insyaallah aman ilmu barudak ya bari tuang Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar beres tuang alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amata. Baik itu mah HS. Dahar namanya nunutan. At amana wa sakona wa jalna minal hayang kacai. Hayang BAB, hayang kahampangan. Ka WC atuh. Asupkeun suku mana?
Umat Islam mah kudu eta pan akhlak Rasul, sunnah Rasul. Reka WC asupkeun suku mana, Bu? Dua nana atuh. Dia kira pertanyaan orang kadu pandak kieu. Dia kira pertanyaan asupkeun suku mana? Dua nana payunkeun sampean kenca kakara. Bari ngadoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Beres di WC. Keluarkeun suku mana? Teh mah cager dua nana deui. Payunkeun sampean katuhu bari ngadoa alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana. Semua di WC na ka. Besok parentah heula atuh parentah. Itu alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu dangukeun. Nalika di hiji tempat aya pangaosan biasanya di urang rutinan malam naon di masjid di dia malam naon rutinan malam Jumat di Simkuring malam Senin aya malam Ahad aya paling bungah paling bagja meunang keuntungan jalma nu datang ke tempat ilmu ke pengajian ayeuna di dieu mah sakali sareng Simkuring ge nyuhunkeun ti dieu barokahna doakeun nalika jalma dongkap ka pangaosan niat talab ilmu maka Allah ngalungsurkeun 40.000 malaikat di langit kahiji katingali teu langitna itu poe kita mah di luhur di langit kahiji memeh asup aya Nabi Ismail alaihi salam cek saha ustaz nyaho saur Kanjeng Nabi Muhammad basa Mi'raj pernah sareng Nabi Ismail di dinya teh aya anu bodas ngampar luar biasa. Naon eta ya Jibril santos uruk salam ka Nabi Ismail teras deui patepang panangan patarema panangan uruk salam. Eta teh malaikat naon ngaranna junudullah. Nalika agama diganggu Allah dilecehkan, Quran dilecehkan, Nabi Muhammad dilecehkan, masjid diganggu, eta malaikat ku Allah dikibaran turun bantu umat Islam ikhlas ibadah karena Allah. Encan aya pakewuh mah di urang teu turun salila urang masih kena terus berjuang ngabela agama Allah. Nalika aya pengajian turun 40.000 tah ka tempat ieu ayeuna tadi barang gek calik Simkuring nongkap tadi Isya di Tesder berarti Isya 40.000 malaikat tos aya di ieu tempat masak kosong sawareh kosi kosong sawareh keun tong didukan deui antep di dieu ge di panggung tukang lalaga kene 40.000 bayangkeun ieu nu sumping ti sabaraha lemur loba kene nu kosong pinuh ku malaikat tugasna nyanak rahmat di Allah subhanahu wa ta'ala pasikeun kana mastakana masing-masing anu ngaregepkeun bari niat pangaosan ari udud bari nunutan mah kaduruk sae bibir eta naon tugasna nyanak rahmat di mana di pengajian di pasian rahmat ku Allah nu 40.000 malaikat ya layak diijabah doa Pak seueur ngadoa bari beureum di hareupeun kopi tinggal setengah deui pas beunta jadi pinuh nah jadi pinuh sia ngelain tani paegan atuh pinuh kade bisi kitu bikeun ka batur tah kopi hangat padahal cidu hate ngelain layak dijabah mah uih ti dieu naon segala perkara cita-cita jeung doa urang ku Allah dikabul amin hiji nu kadua lungsur deui malaikat hafadzah tos tugasna we aya pengajian turun masing-masing jelema hiji malaikat hafadzah ngaranna aya pimpinanna badag nyanak wadah kata batuk deui aya nangtung teh lieur Kang Heru nama lieur ieu panggungna nyodan tuh pakai dangdut geunaheun ye digan dangdut tetep kasep Kang Heru eta dangdut jadi asal bubuh hubungan naon niat ingat ka Gusti Allah sairna niat ingat ka Gusti Allah mah dangdut nama genang nama haram ramen genang nama haram marawis genang nama haram genang pecah genang nama haram ngan aya asas manfaat
aya asas pendidikan. Pencak silat jelema bisa bela diri, marawis jelema bisa sholawat, dangdut jelema bisa merenang duit. Kan jarang aya dangdut mah. Ingat Allah mah jarang, mabok aya mah. Mun teu mabok alkohol, mabok artis. Asup ka kolong karepet disingkapkeun ku silet dikokan. Tempo jangdutna nih. Oh, ieu duit. Lagu kita. Palangan ke budak otak banget hideung ge beneran. Isim kuning katingalina jelas teu? Jelas, di sapekerna jelas. Lamun sapeker jelas kan nuhun ke tukang son. Mata tukang koi lali lagi geunaheun di son teh. Lamun goreng mah wali lama rok tanyakeun, yang teu geunaheun. Geus sadaqallahul azim beres. Tukang son geunaheun, tukang kamera dican kesentuh mana teh tuh aya nuhun. Ieu katingalnya ke dina YouTube-nya, ataupun di channel YouTube ge aya. Kita yang ini pakai mual kapanggih itu di uploadnya. Malaikat hapadoh lungsur kaya tempat tadi sarua. Pada naon eta teh nyanakan dosa-dosa nu hadir di ieu tempat ayeuna. Ieu mah ngaji urang lempengkeun heula ieu. Dicanakan dosa. Tos teu aya dosa. Dibaca dalilna mah lillah, berarti kan jam asar isukan mah. Tambah lagi biasa. Saet dosa teh, dosa ka Allah. Dosa leutik, dosa gede. Matak ban istighfar ke tadi tawasul heula manqobah tuan syekh tadi dibaca. Storkeun ka malaikat pimpinanna ieu dosa urang karupandak lemur Cikaret desa Sukaraharaja di anu ti luar ge aya ti Pongkornya. Aya nya ieu teh di Sukabumi kuring ka? Haji di Sukabumi. Eueuh ji dosa teh alhamdulillah. Saet. Anu nikmat mah santri. Tiap waktu santri mah. Maka kelamun boga budak dari pasantrenkeun bapakna yakin bobolokot ku dosa. Lamun di pasantrenkeun eta budak nyokotan dosa budak geus can aya dosaan, inung bapakna dosana disaepkeun. Canak malaikat apa tuh? Turun bolak-balik keureun-keureun. Terus wadahan malaikat hapadoh pimpinan canak ka Gusti deuskeun. Gusti ieu dosa urang Cikaret sareng sekitarna. Mana nempu loba nih. Dosa sekdes, dosa RW, sekdes gaduh dosa teu. Gaduh sami abdi ge gaduh. Naon dosana beungeut teh hideung. Batur teh batur resepkeun. Boro amat teh eta seprek moal gawe. Beuting boga pemajikan ka bogoh 15. Baheula. Eueuh nu bogoh hiji cacan. Ayeuna we geus dipaksa ku bapakna. Lila-lila mah jadi nikmat untuk ustaz teh apa. Kecuali dosa papada jelema eta mah Allah mah ngahampura kecuali ka jelema deui kata tangga Kang hampuranya kamari itu urang teh ka kebon akang terus make sepatu bot make mau karung arek naon ngalah sampe ngalah cengek pan mulak cengek ning dinya teh beunai jang lalap mongko dalapan karung goblok sih loba teh bae rek dipanen teh eueuh atuh ridho ridho gantian eta geus diborongkeun nah gantian sakilo sabaraha 8 karung lamun sakarung sakilo 50 sakarung 50 kilo kali 8 sabaraha sakehet bayar moal diampura lamun can dibayar mah Allah ge mah ngampura kumaha tuh supaya ngampura bayar tuntut kredit siap saur Gusti Allah malaikat pikeun ieu dosa anu hadir di pengajian ieu teh kamanakeun Gusti ka gunung nu mana nu deukeut jeung lemur ieu gunung naon oh gunung Bengbreng anu aya guhaan sanes tah kadinya awit gunung bintang eta mah pernah ka gunung we tong polotot atuh biasa we teh nyaho sing teuing boga gunung gede di ditu tempat wisata begitu rek jaurkeun ka gunung eta gunung ngajerit cek gunung teh malaikat teh nepi kana takdir teh dari makana kala aya WA heula cicing heula tong aduh mesti aya nu gering di lemur dina kabunut bae itu masuk lain di situ panitia di tong penting-ting na aing tuno bisi kitu lain tapi teh batur lain lagi di tuna di anak Pak Haji bedaan di pohonnya nomor 6 penting nomor HP nama ada gampang
tang batuk deui. Gunung teh ngajerit, malaikat gunung ge tempat maksiat. Gunung gede puncak anu jalan Cianjur Bogornya sok didinya terakhir. Rumah bumi tempat prostitusi, tempat nginep ting suami istri, ting lain hotel. Tong jauh-jauh di kebun enteh, nawe di kebun enteh. Kuring pernah ke gunung gitu poe Ahad, Senin fungsi deui. Aya motor aya, aya jalan eueuh. Motor sahanya nu batur teh di Ciuloh tadi di Ciuloh duaan. Ayo uloh di dieu. Sorry. Ini ngaran. Tuh di tengah di tempat teh heueuh teu make calana. Saya kenaon eta teu make calana kehe. Punten cenah da piraku keur dalailan keur rotiban mah piraku keur yasinan teu make calana di. Teuing keur tahlil sugan banyak make calana di. Pake calana lepus eta teh awewe teh lalakina mah geus teu porosotkeun kabeh kolot teh. Kabita aya urang jadi. Balik we naik motor. Pas kurang di tempatnya urutna cangcutna tinggalun. Nyi ya cangcut nyi hei. Cangcut koneng hari teh. Mangajang amang cenah asik euy urang jaga majikan. Di amu teh bohanir wa. Bener. Ieu kabelah dieu aya nu hejo, nu oren. Ting urang dieu sugan ka gunung ngadon ting urang mana teh apa ada beritanya turun balik. Oh bener. Gunung tempat maksiat. Balik deui malaikat apa teh ka Gusti ka manageun atuh. Pikeun ka laut. Begitu rek diaurkeun ka laut mana laut teh tempat maksiat, Pak. Cingkuring menang ka Palabuhan Ratu kamari balik di Tasika lewat ka Pameungpeuk. Aya we laut di ditu eta awewe jeung lalaki mandi. Ustad oge arek mandi cingkuring arek mandi tara make samping. Teu make jas, teu make sarung jeung kope make kolor sakieu. Singlet we punuk cing burila biru juga siga Ben Hur belana hurik orat eta teh nya can anu mojo can nyen hotel Pelabuhan Ratu SPH Cleopatra tempat penginapan teh kumaha can sampah tiu susukan kabeh ka laut kotor laut teh tempat kotor malaikat kamu dikajieun. Wih deh, Gusti kamanakeun atuh ieu teh dosa teh, abi tos ka ditu ka dieu. Datang deui ka tempat ngaji, ka dieu ka Cikaret. Cicing di tempat pangbalikan. Di mana ngaji can beres, balik ti heula, tah kaplokeun kana balik ti heula. Tok buktikeun. Isuk lempang saegang pasti. Dosa sararea teh kaplokeun. Hayo ki balik pecah hayo. Pasti ngete semplek dincak semplak doa sih diijabah. Ada balik wae di pengajian ada. Mau dosa batur eta mentak cari cing we. Ieu geus setengah 12, ngajin cander kakarek pembukaan. Sampai jam 2. Alhamdulillah. Kita biasanya gitu lain nyungkun lain. Nah, sila atuh kitu mah jam 2 mah euy. So, kurang ngaji janjinya. Janji 3 jam 3 kuat mah. Alhamdulillah. Jam setengah 1 kuring rek balik ki, kurang balik we. Kun cenah ngarenong di dieu. Telepon mah bantah ka dieu keun gitu. Rek enong ka jam 3 di dieu. Beres tah pembukaan. Jadi urang tos aya dosa, rahmat tos meunang ti Allah. Buru-buru deui malaikat 40.000 di wae rek ngadoakeun nu sedekah di tempat ngaji. Matak ieu para panitia teh budak ora ieu. Singkuring saya kabar ti kamari kene. Da loba di tiap lemur nu gerak teh kolot teh budak mah komo di kota mah. Nguruskeun tong dibejakeun apa sih ngamuk ku saya di dieu teh. Nguruskeun manehanana gitu. Yakin singkuring ieu lemur bakal maju pesat dina keagamaan. Inna fi yaddi subani amrul ummati wa fi iqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemuda lah maju dan mundurnya umat itu. Hidup dan matinya umat tergantung pemuda. Bapak terang Soekarno muara heula. Ilham ini. Nah, cerdas calakan. Bener beda hadiah teu ngajawab teh. Masakan duit. Oh dijajang begitu duitnya tadi natas. Karena tika dieu aya duit mah lapor teh. Jas hadiah kok pengen ge mere pamere sekmat teh. Ibu Nani sekmat nu jadi camat di Nyalindung. Sek desa pasti terang lah.
daerah-daerah itu jas baju pamere itu samping kopea koko kolor laksana pamere lamun dicopoti kudu bogana balik teu make naon ya sok kurang hadiahan ceuk malaikat anu 40.000 kuring rek ngadoakeun dititah dipiwaran ku Gusti jang ngadoakeun nu sedekah di tempat ngaji tergantung niatna panitia jeung pendukung pendanaan di ieu tempatnya hasil pribadi apa hasil udunan ieu panggung awinan geus koneng geus dila beunna geus dila di jieuna eta kan tanaga sedekah ieu panggung da lain anu urang teu lain nya menang nyewa arison disewa apa gratis duit dibayarna lain ku cau eta teh meunang udunan niat sing hade lamun nu sedekah niatna kieu urang mare sedekah cau kopi katuangan tak kopi can datang genehnya teu jadi gede kana kopi itu niatna kieu sing dituang ku fakir miskin maka eta malaikat ngadoana kieu sing dibalas 10 kali lipat 24 jam ti wayah kieu ti wayah kieu diisukan muter ngan terus di dieu teh aya dina niatna kieu mah sing dituang ku sabilillah sabilillah teh sekdes dan gaji seperti gede tapi terus berjuang ngabela lembur ngabela desa ngabela masyarakat leres seperti gede gaji berinya RW kamu digaji di ditu mah tinggi dia mah digaji alhamdulillahilladzi ahyana ba'da Muhammad RW DKM coba gerakan gaji nah linmas kamu karunya di kota malam aya drum aya linmas aya drum tengah jalan pasti aya linmas kumaha lem kagereng toronton berarti masang we badan eta sabilillah tah tukang sasapu masjid tukang ngomongkeun mangga waktos para tabuh setengah 12 sedekah masjid teu digaji henteu nah nu nuang eta maka malaikat ngadoa Gusti balas 700 kali lipat terus 24 jam muter pek manu nuangna teh santri merurang kali naruang katuangan sok santri tuang maka cek malaikat Gusti balas 7.000 kali lipat Gusti balas 7.000 kali lipat terus 24 jam pek manu nuangna teh ajengan tek tunggali anu kori ajengan kene nu di tadi sambutan guru simkuring rekan simkuring mudah-mudahan karep sing panjang umur Ustaz sadayana tah nuang maka cek malaikat 24 jam teureun Gusti balas 700.000 kali lipat gede kajian mah mata kajian di bahanan itu mah ngarah dituang maksudna kitu jeung gade panitia tong harianan di kuring lamun tos balik ngaji teu bawa naon kumaha waktu pamajikan teh sok disebut tos kulin make jas make sorban tos kulin nya cenah tos ngaji kamari teu kasih tos ngaji ning teu bawa naon pajakeun tos ulin gitu mata payahna naon we fokus lah oleh ka imah gitu mun aya mah sapi genep mah dina dus heureuy eta mah heureuy tapi nyaan aya di pahido kumajikan mah teu nyaan ulun orang asup kana Isra wal Mi'raj tapi kudu jelas lah ya nu diisrokeun sareng di mi'rajkeun teh di ditu mah Nabi Muhammad di dieu sami teu Muhammad nu mana di orang tanya heula ngara sarua kakaraka dieu na ge Pak Haji terus sering abi bukan neme orang-orang sarua kenal Muhammadna Nabi Muhammad teh di ditu teh bapakna teh ayahna teh ramana teh Abdullah sami teu ari ibuna saha Siti Aminah sarua berarti ari kakekna eyangna akina saha eyang hadiahna kunana itu mah niti dijajang di ditu isi dulur kakek Nabi Muhammad di dia saha dari ditu mah Abdul Muthalib ari nenekna saha nenek Nabi Muhammad Khadijah mah istrina nu bisa HP tak copot kartuna ke dieu keun Aminah mah ibuna nya tak
so kayak HP sedekah kok ya hadiah jam nu pinter kayak saha we arek sekes gitu paherus kan kok ngarasa dua nini Nabi Muhammad samping atuh tah hadiahna ke kapike dina mobil cokot sampun teu make naon ieu hadiahna atau amplop kok lah bukan lamun dibere kitu beda amplop lamun jeung sing kuring mah teu kudu dibere amplop teu kudu ikhlas insyaallah eta ningeuseun geus aya beungeut ku karet panitia beungeut ku karet istilahna sok beungeut ku karet kok bare kok tah mun dibeungeut lamun bisa ngajawab saha nini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayo jawab beri ngadegoan kopi HP kan ada kok jas delan sampai mentung atuh udah loba di dieu ku sabab bahwa nu ngajawab HP pesakan deui bisa ngajawab itu hapur meureun teh nini Nabi Muhammad mah 5 ayo lama 2 kan nini ti ibu nini ti Rama kopi datang alhamdulillah nuhun cekap caingan sing dipanjangkeun umurnya sing diamis bodikeun sing laku siga kopi amin 5 nih Nabi Muhammad kamana beungeut tempat hideumna kapal api tunggu bangun dendam nih nini Nabi Muhammad teh 5 hiji sit apakeun hiji ngapal 20.000 aya da mawa mun teu salah duit teh kata sasadahar tadi aya bener lamun berangkat sareng si dulur jajan tong naon geus kopi dijamin mata hirupna maju mun ngajamin kiai mah bener tadi bener teu rokok dahar pokona mah nyaho sare-sare bunta-buntana mobil tak sok diantar banjir aja jam 2 kan sing maju usahana nya ada sing beuring rada gede gitu diberena kemana-mana jajan teh dulu orang itu sebenarnya mah orang Sukabumi gampang sebenarnya membarak kayak 20.000 nu apa hiji Siti Hala binti Wahab mencenah Hala binti rumah sakit apa lapalkeun atuh ilmunya langka da ieu mah jarang nerangkeun jarang bisi ke pangih jeung Islam ekstrim dan ekstrim musok ngago goreng urang tapi Islam gebotna ku eta ngeluk geura yang mana Islam lain Islam saha Nabi Muhammad saha ninina boga nini henteu teu nyaho goblok sia mah kalau kanerangkeun hadis teh nyaho eta mah cek urang teh aya sekelompok Islam memang Islam kene atau orang lemur dihina ku urang kota ku Islam urang kota gebotna ku eta apakeun mata teh Hala binti Wahab 2 Paulah binti Hiban 3 Fatimah binti Umar bin Akib 5 Lailun binti Hajar 4 kata 4 hese itu astagfirullah hiji terpudi kieu hiji Siti Hala binti Wahab 2 Paulah binti Hiban 3 Fatimah binti Umar bin Akib 4 Lailun binti Hajar 5 Samurah binti Handa cahek geus apal oge poho wae geus apal poho pasti teh balik ke imah poho leuheung di kitu mah itu dia kene geus poho di hayang ulah pohoan 5 di hayang ulah pohoan sing kuring alhamdulillah hiji teu pati jangkung di kita teu pati jangkung mah sok cerdas sabab tuhun jeung otak deukeut pan beda jeung anu jangkung lemot gila tapi teu kitu eta mah teu kitu teu eta mah heureui hayang ulah pohoan 5 hiji dawam wudu 2 dawam maca Quran 3 dawam salat malam 4 takwa 5 nyusur dan cenah nyusur nyusur 5 tah carana tadi ge 5 di nini Nabi teh Hala binti Wahab umurang kali 2 Abbas Diron 2 Hala binti Wahab Paulah binti Hiban putrana 3 pemeget Hamzah Sayyidina Hamzah sebagai singa na Allah singa Rasulullah singa padang pasir Asadul Usud Soyadul Usud pemburu singa Hamzah teh batur mah morok teh careuh morok teh mencet bagong anjing setan juri morok teh batur mah Sayyidina Hamzah mah nu diporo teh singa balik teh dari temen can aya halal haram kan keur di Mekah
Sina eta teh paman Nabi, anak Siti Paulah binti Hibban, Hamzah Diror Al-Mutawwaq. Fatimah binti Umar bin Aqib anakna opat. Abdullah, nah ya, nyamung Abdullah, Abu Thalib, Jubair, Abu Lahab. Jubair pindah di Karawang ke Parung Seah kayak itu, di Ciaur belah dia. Tapi Jubair eta juga tukang kelas sama kata. Ini mah juga baheula. Abdullah, Abu Thalib, Jubair, Abu Lahab. Jadi sabaraha tah? Teuing hitung, baru amat. Lailun binti Hajar budakna hiji Abu Musa keur budak, pas remaja diganti jadi pemuda, diganti jadi jadi Sayyidina Umar. Jadi Umar etilu, Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Muthalib, Umar bin Syiham. Etil Umar teh. Eta keur budakna Abu Musa. Pas geus gede, dewasa memeh nabi jadi nabi, diganti ngaran Abu Hakam. Tukang politik. Mun di Sukabumi mah jeung Pak Marwan, jeung Pak Ajo mun di Sukabumi gitu. Ujung calon-calon bupati we gitu. Abu Hakam ngaranna. Nabi jadi nabi, jahat ka nabi, bodoh oleh dasar Islam disebut Abu Jahal. Eta teh mamang. Mamang tapi beda inung. Sareng Abdullah teh. Terakhir Samurah binti Handa murang kalihna 3 Haris Usama Goeda. Murang kali Abdul Muthalib ti 5 bibi teh 13 pamegat 5 istri. Istri hiji Siti Baroh, Siti Arwa, Siti Sophia, Siti Saudah, Siti Asma. 5. Asma aya 2 di, aya Asma bibi Nabi, aya deui Asma anu jadi paraji bahasa Nabi lahir. Eta mangke ai muludan onang deui ka dieu diterangkeun insyaallah. Oh lila atuh. Pan ngelangkeun Rajaban ge 3 jam deui. Jadi 6 jam meureun. Jam terbangna beda berarti. Ya capek banget geus kieu geus geuneuh. Kopi heula. Kita kembali selayang satu ini. Doa kopi hideung. Bismillahi sikotan billah. Bismillahi sikotan billah wa tawakkulan alaihi. Kangge pun guru para kiai kitabna nangga kitab Tuhfatul Mardiyah halaman genep jajaran 3 eta obat jampe paranti kebal racun besi diracun ku batur setiap kali baca eta Bismillahi sikotan billah wa tawakkulan alaihi. Baca we isukan cai hadeut teh racunana paranti ngabunuh juput ron apni. Baca we doa eta isuk jam 10 paeh. Boleh kamu ngahaja. Saha nu pernah kitu maca doa eta teu teurak ku racun? Khalid bin Walid. Sahabat Nabi anu kebal racun. Tuh. Teresa. Jadi putra putri Abdul Muthalib teh di antarana aya Abdullah. Jadi nini Nabi teh ngaranna teh Fatimah binti Umar bin Aqib. Nabi na eta sanes, eta nya kami nya dua Allah. Urusan heula. Allah teh sang pencipta. Bisi ditanya ku budak, ku incu, da budak enu parinter cerdas, nanya nyeleneh. Kadang-kadang orang salah ngajawab, salah akidah tentang urusan Allah. Bisi ditanya ku budak dengan Bapak, Mama, ari Allah teh naon? Allah we, bukan naon segala. Allah bukan pangeran. Pangeran mah loba da, pangeran murah rai, pangeran penegoro tuh. Bisi ditanya ku budak tentang Allah, Bapak, Allah teh naon? Ngaran. Cenah Allah teh ngaran. Ari Allah teh saha? Jawabanana Khaliq, sang pencipta. Bapak-bapak, Allah teh di mana? Oh, di atas. Allah di atas, malaikat di samping. Maksorban, kejas gitu nya. Eta salah tah ya di dunia.
budak katana ngapakeun kitu atanya datangi ka guruna dalilna di mana eta Allah di atas. Lamun ngajawab Allah di atas bahaya jang budak. Da jang kolot oge sorakan saja kepada Tuhan yang di atas. Ari imah sisi gawir nangka lalebeut budak tengah petingkeun sarea lepan. Nangka murang budak perejat ngaguak Bapak Allah murang. Lain sama nangka. Dasar bapaknya ngajawab di atas atuh. Bisi budak nanyakeun Allah di mana, jawabanana teu di mana-mana, tapi aya di mana-mana ge. Allah di mana? Teu di mana-mana, tapi aya di mana-mana ge. Allah di dia aya. Aya di jembatan Cinaon teh. Jembatan anu eta tadi Rawayan Cibala aya teu di dinya Allah. Kerawan. Di lamun tadi ilmuwan cilaka eta. Di pasar Cianjur Allah anu aya teu. Di imah urang Allah anu aya teu. Di Jepang, di Arab, di Australia, di Negro tenggeul ka dieu, di negara Negro. Di Somalia Allah aya. Aya. Di Kadupana Allah aya. Di mana-mana dia aya, tapi teu di mana-mana leuwih deukeut jeung urang teu batan urat beuheung urang. Urang ngalieu usaha. Allah. Diuk eta nu diuk sa Allah teh aya. Allah keur naon ayeuna? Oh, sedang melihat. Oh, eta cuma tahideung. Lain Allah eta mah turis. Keur ngersakeun sakabeh makhluk. Guru simkuring Pak Haji Abdul Karim ngejukna genah keneh. Betahan keneh tuh teh. Aya nu nangunyar ke samping itu. Eta kusaha eta? Ku Allah. Ibu-ibu aya keneh. Eta nu nangkep tuur, eta nu nangkep teu pararuguh. Kusaha eta? Ku Allah, tukang salat duduk teu. Ngopi. Eta ngahuleung ke kitu kusaha eta? Ku Allah. Jelema keur ngaji di dieu kusaha eta? Ku Allah. Nu keur maca Quran, ku Allah. Kadang-kadang keur salat malam aya di dalam karuda. Usaha ku Allah. Keur nyopet, keur ngabangsat, ngarampok, usaha eta. Kumanehna? Nu bener mah ti Allah, nu goreng mah ti manehna. Mana dalilna? May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Hidayah ti Allah, nu meunang hidayah ti Allah moal sasar, moal dalalah. Jangan menukar dolalah nukar sasar lain ti Allah. Ti dirina nafsu nu didorong ku iblis ku setan. Minal jinnati wana secara umum Allah nu ngagerakkeun. Beres berarti. Berarti Isra Mi'raj. Terangkeun Isra Mi'raj teu pira ngan 3. Hiji hikmah, 2 asal usul sebab Isra Mi'raj. Aya sababna, lain hiburan. Nabi poe eta teh taun eta teh yaumul hajan. Yaumul hajan. Nabi hiburan ka langit, emangna langit teh ta manusia ka? Lain. Aya tujuan khusus. Asal usul hikmah, asal usul hasil. Ngan 3. 15 menit beres. Atau 10 menit beres. Atau sajam 3 jam lila. Tapi beres. Orang singkatkeun. Hikmah Isra wal Mi'raj teh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu acan Isra di Mekah ka Baitul Maqdis di Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa satu acana malaikat Jibril lungsur disarengan sareng malaikat Israfil 2 malaikat sareng malaikat pengiring di langit sadayana lungsur. Pembesar malaikat 4 sadayana nu ngiringan 2 lengkap. Jibril ka dieu muncik urang mah tur Gusti teh ayeuna Muhammad urang isrokeun make kendaraan anu stabil. Kendaraan anu memang luar biasa. Kumaha stabilna teh tara beak oli. Teu kudu meuli bensin. Mangih nanya sampai anu tukang ngajangkungan. Stabil kan? Kendaraan luar biasa eta. Mun motor urang geunahnya pas mudun anu hareup
ngajangkungan rata we kemana-mana. Eueuh di urang mah aya ge buruk. Naon Gusti kendaraan buruk. Di mana Gusti melarianana di Ceme dah herang. Ngeunteung dina tarang kuring teh aya lafaz Allah asyhadu alla ilaha illallah. Urang nyaho eta mah sang pencipta. Lafaz Muhammad teh cening cek babaturan heula eta teh nabi akhir zaman. Cikal bakal sakabeh makhluk kuring teh rindu. Tiap penting teh nyanyi. Ku menangis cek buruk dengekeun. Menangisku karena rindu. Bersedih, sedihku karena rindu. Cek sate, cek epitamala eta mah buruk. Cek epitamala eta mah buruk mah teu nyanyi kan kurang leuwihna sedih rindu ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti maneh ayo inget berangkat simpan di pipir dicangkang sami bes tongkat tujuan nyokat teh nyawa riwayatna di beunteun terus dongkapan ka Nabi Muhammad anjeun ayeuna arek diisrokeun sareng dimi'rajkeun siap tapi sadrajana dada anjeun kalbu anjeun hati anjeun kudu dibersihan. Coba Pak benda setik supring bantuan mikir kaharti teu Nabi di usia 50 hiji tahun hati enak kotor kaharti teu teu kaharti hiji muka dua Nabi mah eta teh 5 kali dibelah dada teh sabab 2 kali Nabi dibelah dada 5 kali lain sakali 5 kali kitabna kitab Syekh Ahmad Dardir di Qissati Isra wal Mi'raj dan kitab eta Syekh Ahmad Dardir 5 kali hiji waktu bayi Nabi di bulan percaya malaikat keur ngabedah dada dibelah hati digambarkeun di kumah dibersihan dieusian ilmu hikmah hilim yakin sok simpen nu kadua usia 5 tahun di Sa'ad kampung Siti Halimah sareng carogena terang teu caroge Siti Halimah namina Abu Qabsah di saat teh jika du pandak teh kadinya seetik dekat di AMD teh kaditu segaranten tah di segaranten teh tinggal mana saat ada di Mekah hari itu di Arab di kampung eta Nabi dibelah dadana saha nu terangeun durul sasusu ngaranna Abdullah putra Halimah putra Siti Halimah putra Abu Qabsah dulur sasusu Nabi Muhammad susu nu mana anu ku Nabi dikenyot, diisep di Siti Halimah nu kanan besingkep ketua pemuda badai Agustusan atau Muharraman yen cerdas cermat eta gerak alieureun jelema susu manakah yang dikenyot ku bapa maneh 2 anak 100 susu saha deui wae nu dikenyot ku bapa maneh eta anu teh pertanyaan beureukeun panitiana eta mah teu bener dibelah dada cek Abdullah mama papa Muhammad diculik kedua lalaki jagung gede dibawa kemana kaluweung udah keur ngangon teh keur ngangon doma dibelah dada teh dipuncit Muhammad teh cenah sabudak ieu padahal keur kena malaikat Jibril eta teh sareng Mikail sareng Israfil Jibril sareng Israfil wah di tempat teh Muhammad teh nu dicalik na batu teh ngaweureum Muhammad cageun alhamdulillah mana tadi di kumaha digotong berdua pameukeut taras dada teh dituri rewas teu lamun anak urang dituri anak urang aya nu nurih dadana rewas teu usaha goblok saeutik mah urang tenggelan we nu nurihna nu mok motor kita jangan main hakim sendiri lebotan ku sadaya banyu di ku bensin duruk teh moal bangsa teh mah sieun dan kita teh SMS nu diduruk teh kabaturan ulah mau kadinya sia geus mau teh aya beda kayak viral ya tapi entong Pak entong baro pemerintah beungkeut barogot alugeun kana dulu siapa keueuh wae kitu nih beungkeut barogot telepon sekdesnya bawa ka mana ka Kapolsek duduk di Kapolsekna sama dia sia di penjara geura hek pas banget itu jelema harak-harak deui kan hirup tong gitu-gitu teh kan
Duruk ya, bener sih duruk kata kayaknya ngelih tutung. 2 usia 5 tahun Nabi tenuka 3 usia 15 tahun beres perang Pijar. Nabi pernah ke remaja ke pemuda juga kieu milu perang Pijar. Cek Abu Talib Muhammad tong milu perang mah pedantong. Tugas anjeun mulungan panah di tukang. Siap panah ti musuh pulungan seek ka hareup maju. Pulungan di hareup ka tengah maju. Panah nu maju keneh ditewak ku Nabi teh. Jago tuh. Cimanena Nabi teh lek tewak. Jagoan. Nu dina leungeunna keneh keur direbut ku Nabi teh. Jago teh kitu. Pas pemuda di dieu we. Batur nyekel bedog ngamang-ngamang mabur. Tapi kan suka nagara mah. Sakuborangan teh. Nu mah bedog mah hareupan. Diberi atuh ku batur kitu mah hareupan. Mana naon kadek? Bang, kayak gitu sah itu bapak mana itu kayak gitu kan lieu jeko ke huntuna jeprok lagi ge. Ngantong ku peureup da tanggal ku batu. Lah, insyaallah di penjara dia teh ge. 3 opat usia 40 tahun bade nampi wahyu di guha naon tah? Tong nyebutkeun guha lalai kade. Di guha Hiro. Nu kalima usia 51 tahun di payuneun Zamzam. Dibelah dadana tina udel kaluhur. Cek sariwayat tina dada kana udel. Dibelah, dikaluarkeun manahna dibersihan. Dibersihan tina naon? Berarti ieu mah sunnah pikeun umat Nabi Muhammad hayang bersih hate. Di mana hati bersih pasti budina bersih. Akhlakna bersih, ibadahna getol gitu. Tapi kesebab Nabi gede belah dadana, ku malaikat Jibril turutan hayang bersih hate emang ke balik di dieu. Mah pangneankeun peso nu seukeut. Kana peso raut ge belah dada bapak dan cebusan ge kitu cening. Di dieu kan ada gampang mah tina budak kaluhur terus ta ayeuna hideung ngagunuk tadinya nih gambar lope kacokot bro. Terus belah dengan power glue asup geuning kayak ku power glue tadi ulem rapetkeun da bapak rapetkeun deui insyaallah subuh-subuh bapak jengker terakhir modal pasti kitu lain sahabat ke bingung Muhammad ya Rasulullah eta teh bersihan hate ai pikeun kaula kumaha ngabersihan hate anjeun mah leuheung raos jaba geus bersih jaba geus diselir geus dipilih ku Gusti jalmi bersih bahkan suci bahkan anjeun teh cahaya Allah tapi anjeun dibelah dada teh kuring kumaha cek para sahabat kah Nabi teh tunggur mencari kena ya mulai batal itu enggak boleh enggak kena enggak boleh sare mah kena nama kayak gitu dongkap malaikat Jibril dina surah Ar-Ra'd alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ini alhamdulillah ahli ngaji gitu. Baca Qur'annya. Quran baca ulah ngadenge hungkul. Najan teu nyaho makna baca we dari ibadah. Bakal hasil 11 as nyumpang saeutik bisi poho. Maca Quran ka tukang bari majengan terus sebarkeun eta ilmu, sebarkeun pangabisa. Ki arang bisa we kumaha? Baru musyrik. Sia tong ka mana cicing dosa batur ke dibikeun malaikat. Cari cing tong marabur. Mun balik bebeja. Ustaz atau panitia abdi bade uli. Kak naon hayang modal. Balik sia dari cicing itu. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. So kanjeng Nabi afdal dzikri fa'lam annahu cara pikeun ngabersihan hate supaya urang bersih hate siga Nabi Muhammad persis atau teu persis oge da urang kadang-kadang kotor kadang-kadang bersih tina penyakit hate kokotor hate sama batu
sirik pidik jaya kaniaya iri dengki parasa dudupak ngupat simuat ujub ria takabur nyaci makin nyik siklik terkaopan tepayaan baong medegong pedit mereka cap jahe meregese sumpah si ae yumus kurais 2 kali nyanyi unya wer bener tadi unya wer orang menyata sukan marek jadi tukang Korea nggak bisa wer soal anak butut tuh nyata soal anak butut orang dingaho dalam alus mah mau cicing di dia arek ngiluan eta we ngiluan KDI atau DMD umat muslim anu iman ke Allah bener-bener iman ke Allah hayang bersih tina penyakit nu tadi baca kalimah la ilaha illallah beulahkeun dadana kurasa carana kieu kuring nganggo cara toriko Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul ajid anu memang pusat pendidikan dikira di Suryalaya Tasik dilereskeun ku Allah simkuring boga guru di Nagrog Salabintana Sukabumi namina Kyai Haji Zainal Abidin Bajul Ashab Al-Maghfurlah anjeunna ngadidik ka simkuring cara dikirna kieu tungkulkeun mastaka tarik kurasa tina buja kana munmunan ngabeset dada bawa ke belah katuhu ilaha illallah sentakeun teueukeun dedegkeun tengeulkeun kana teh illallah la ilaha illallah 3 kali lambat kaituna 165 kali sebenarnya kudu lambat ngan lilo teh mun tilawat di kasar teh la ilaha illallah la tanggal malah mun cinggancang atuh pun guru pengersa apa cinggancang hek da eta mah lain doa tapi keur meupeuh hate supaya hipu keur ngabersihan hate supaya bersih illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kitu dikirna teh kusabab teh nyaho alamutuna urang ningali kolot urang ningali kolot urang jadi tuturut naon tuturut kolot tuturut jelema illallah la ilaha illallah kamana kideung teuing kateuing hawa teh kabinanya illallah la ilaha illallah bukan para la itu cap meni mentok la ilaha illallah cap ngarontok reungit la ilaha illallah kahunya da tengah heueun eta la ilaha illallah teh zikir nu utamana jang bersihan hate tuluy baca Quran sabab Quran teh pengobat hati cek opik oke dina YouTube tombol hati ada 5 perkara nih yang pertama baca Quran dan maknanya teu nyaho maknana oge teu dibaca oge bakal hasil 11 as hate bengras otak cerdas mata cekas ngomong jelas awak jag waringkas bedas heuras taminas ikhlas loba beas duit ge hareuras bapak-bapak usia 40 kaluhur yakin gemis buyut sok diancam ku majikanana tong es di kamar lamun ke malam Jumat letoy engkau metik hate naheur cai 2 gelas dina gidir sok kana mangkok cai panas baca Quran ngahanca baca eta cai tepika haneut kuku tuluy ceuceuhkeun kana nu sok letoy sirah nu letoy nu mana ieu ceuceuh lamun sirah sejen pan bu ai pamaget mah datos terang ya ai ibu-ibu mah nu tos nikah mah masakan kedua aya mastaka agung degul aya mastaka nu alit mah aya nu gede ge ngan leuwih gede tibatan ieu kita gede kena ieu gitu mun letoy tah urut ka hareup ceuceuh itu gelesek heuras berahe nyengir majikan ge
kat murah kira kasur teh gebut cenah seret ku urang teh kitu budakna ge barokah sabab dikumah heula ku cai suci aya bacaan Quran teu aya madi teu aya wadi teu aya cikahampangan nu kaluar mani bersih tak budak mah saroleh budak sing kuring teh hideung teu maaf maaf kakak resep cek bapak nama cek batu cenah baca Quran insyaallah hirup 11 as tah nabi teh di belah dadana terus diangkat canak we diceritakeun malila di Mekah ka Baitul Maqdis teh 5 kali turun salat 2 rakaat dan cangna carita urang lebet karena asal usul ieu tadi beres asal usul Isra wal Mi'raj 2 pak asal usul teh hiji permintaan langit 2 permintaan opat malaikat langit sareng bumi baheula pas diciptakeun ngahiji